Iya mah, kunaon Ahmad hoyong jadi ketua murid. Pertama sih hoyong jadi ketua muridnya kan abah teu aya anu jadi ketua murid. Jadi abdi teh kapaksa gitu ngalaksanakeun jadi ketua murid. Nah Ahmad bisa jadi ketua murid. Sabab jadi muridnya teh apa teu bisa diatur, tapi lamun geus dicarekan teh lurus gitu. Terus abdi bade nanya dia mah, anu Ahmad percaya mau jadi asisten anu bisa ngebantu Ahmad. Aya tamanya si ketua muridnya teh si Ipan. Pan permana? Nuhun. Oh. Anu atau bantuan mah kadang pas jemput di kantor mah megang tugas di murid kantor mah. Kata acara Ahmad pernah terjadi pemimpin. Menjadi pemimpin mah sih can pernah. Kerek ayeuna jadi KM. Jadi kerek ngalaman jadi pemimpin teh. Terus mah pesan ke mah kanggo murid-murid dari kelas. Pesan di abdi mah sih, jadi kamu murid bisa diatur gitu. Tolong ese diatur. Jadi guru bisa diatur weh pakai ese mah. Dengekeun barudak sing bisa diatur. Jadi hatur nuhun atas jawabannya. Nuhun ya Mas. Nah,